Maka perlu hati-hati, waspada bermana tinggal. Tolong! Tolong! Daun dia mau anu minta turun tuh. Ada yang tolong. Salah tuh. Masa wow. Serang kenal buat itu. Tapi serang tadi sama tuh. Tapi masa awal. Allah tolong. Kancang. Bayar tuh kudu wakian tadi. Orang itu sampai langsung. Sampai mancan ke dalam muka bukan awir. Untung katewa, untung kasama, lawan suntuk, motor rambut atau tolong, yang kuring nyangsang dina suhunan minimarket, sugan kuring dek budak di Pohangan Cibareng. Alhamdulillah yang heko dina suhunan minimarket. Jangan sih, mudah-mudahan jadi tulungan jadi minimarket kok. Ayam aja dia rawan ya. Cari takut, kumaha kasang tukang. Aduh, alhamdulillah ya. Akhirnya kuring bisa selamat. Hebatnya si Dawala. Pan tadi tadi kalangkeun ku buta, dilemparkeun ku denawa. Tapi ayeuna jak-jak ku gagil. Ngan kuring mah aya kakak sole aduh. Eta. Meni meunang ka kieu kana hate. Eta kudunungan. Oh, Gatot Kaca. Hayang atuh rakyatkeun kompring kita jo datang nulungan. Heeh. Cara gede gitu di tengah-tengah masyarakat anu rumahnya nak cara bang-bang pantes namanya pantesna apa marena teh pimpinan utama pangabung utama anu tawaran keamanan angkatan bersenjata Gatot Kaca mah paling oge lamun rakyat keur genting kieu teh ngadon shopping moe jangan pamajikanana ngadon jalan-jalan mereka suka mall dasar saudara sana teh Gusti Nuh Agung ya geuning aya di kieu na ya mani nu ngabejaan atuh kali oge di Jepang aya itu aya pun irung nya cek geuning ge jeragan anu Gatot Kaca mah bager terutama luar biasa ke asep teh bukan asal menjajanan keluarga soleha mata payung yun Gatot Kaca mah atau udah dipanggil ke jauh langsung ayah dan tanggung jawabnya atau apa mah komitmen tanggung jawabnya di mana di Mono Bagongnya ribut gitu aduh agak kurang aman kurang ucing-ucingan aduh dohon agak aya dina waktosna
bahaya dikasang tukang ngapong na ajut di porang di waktu dia Rumawi abdi teh pulang ayah sakumpulan wala dia balat cenah mati karang kamulkan anu sumping katumaritis dan nawarkeun kerjasama dina masalah bidang usaha ekonomi sareng sajabina ku abdi ditolak sareng abdi bade ngabuktoskeun yen teh jujutan urusan teh kumaha abdi teh dicegah di jalan terus dimalangkeun buka kumaha lanceuk sareng sababaraha hiji warga tumaritis mohon ayeuna teh nuju dina kayan genting di kebun buaya darat buaya banget semohon gitu di mana si cepot jeung warga tumaritis keur di kebun itu paling pengen kaler nya saya ya we ngalawan di tengah-tengah badai hoax sareng kejahatan ka abdi kanca-kanca tapi dah nyakitu saluhur-luhur nage takta banyak paribasanya saluhur-luhur na takta moal ngaluhuran bakal damai bener? Ya bener nya maksudnya saluhur-luhur na takta moal ngaluhuran tiang listrik lalu itu cara ayo tunggu ngomong di mana si cepot maksudnya cepot yang membantu maritis Allah dek langsung merasa turun dia saya akan alhamdulillah ya di tengah-tengah bingung jeung bimbangna masyarakat wayana dina waktu ayana nya seueur simpang siurna beja tapi juragan anu mah konsistennya komitmen kana tugasna nya masih kene aya nu peduli kana tugas pokok sareng fungsi kewajibanana tapi da kuring ge moal alehkeun ku juragan anom ieu juragan anom lompat ngabalasat ngapung ngawang-ngawang nah kuring teu bisa gitu bisa kabeneran aya jamu air di dieu kuring teh ditaekan tuluy ngapung ngabalasat beres pokoknya hayya begitu naon cung-cerungan karena batu kuwincir aduh mana yang kieu mana ngajalan kieu untung karena batu kuwincir lamun seun kana kursi sofa atau nabi kasur geunang da